namanya teh kan? Namanya mah Kang Tono. Kang Tono nya. Mohon, kumpul ge. Mohon. Pesan gentos atuh. Racan. Hari tos lami kada mah mikir. Kami ngadamal di dia mah pas aya 4 tahun, jalan kali 5 tahun, da ngawitan mah sareng mertua di Pamengpeut. Itu Sari. tos mandiri katanya. Alhamdulillah. Ngadamal ikut di bumi Nyai Rama gitu. Mohon. Kagetnya ngiring ka mertua. Oh, saya. Pak Ian. Pak Ian Sigar. Ya, alhamdulillah tuh kagenerasikeun. Tah, ari salami 4 tahun ieu tos ka mana wae Kang memasarkeun ieu teh. Pemasaran mah ka pedagang-pedagang nya pemisa Jawa Barat mah kantos lah kakintun. Alhamdulillah kulibaknya. Kulibak. Alhamdulillah eta ari eta kumaha posisina teh nah itu nyampeurkeun ka dieu atuh napi proses akang ngenalkeun tandang tosna meureun dina bentuk sareng ieu teh benten dan bentuk sareng kualitasna teh nu akang dipasarkeun dengan kumaha akang masarkeun hasil produknya lirana teh Ngawitana mah kulilingan we. Kulilingan Enak sampel 2 piece panginten. Ngawisan ka toko-toko gitu kieu. Tadi tuh ka dieu sareng melalui medsos Facebook panginten. Ya alhamdulillah aya nu kataji ku produk ieu. Peurih teh eta Kang perjalanan eta Kang. Nya disebat peurihnya peurih. Tapi nya disyukuri we. Ya dijalani. Seiring berjalanna waktos. Eta dasarna kumaha na dina ngegerakeun dana sebatas akang hayang naon teh aya penghasilan hungkul atawa napi aya rasa cinta kana ieu kitu kan iket ieu kumaha kawitna. Kami eta nya dino ekonomi periogi disebut periogi puguh eta nya. Puguh eta mah kangge ka dapur. Ka dapur. Mohon tah disebatkeun kangge ieu budaya da eta oge nya paniatan di abdi ongkoh deui. Kangge ieu ngamumule budaya Sunda nya ku kieu tukang lantaran tinu iket gitu. Da tinu sanes teu biasa naon. Saya eta salami kapeurih eta kapeurih dina perjalanan kang ngamandirikeun ieu teh seueur teh anu narunggah kan aya wae eta aya wae mohon kadang narunggah anu malahan anu kabur aya aduh tapi urang jalani we nya kan jadi eta mulai ieu mudah-mudahan ngegentosan we pasrah we urang mah penting ulah pareum kan eta ngajagi teh dalam urang pareum mah meureun dapur oge ngilu pareum moal ngebueun nah akhirnya salami dugi ka ayeuna teh tos geus saberiji pada mah ayeuna teh pada mah tos aya opatan pada mah alhamdulillah. Mesin kagungan saberiji mesin kagungan 3 eta hasil tinu tadi teh tinu ngitik tina 2 piece kitu nya kulilingan teh hasil tidinya tina 2 piece teu tumatamut kabang teh kan alhamdulillah ngawitan mah teu nya sae mohon tapi asli mandirina gitu nya janten ngawitan mah ngalih ka dieu teh ku mesin hiji gadu orderan ya lumayan yang andalkeun tinu DP eta we ngagawe mesin oge. Saya tuh perkembangan jadi ku kekeh ku kayaknya ari eta tah pada mah eta eta tinu nyanak gimana tinu angkatan muda atau napi mitos sarepuh pami pada mah nu aranom gane aranom ya asli gitu jadi gitu ya generasi teh panginten ari anu pangrajina muda ngajak rerencangan berenya anom kene nah eta jadi bisa termasuk kana regenerasi oge nya eta nah salami ieu dina produksi
naon kendala dina ngayekeun padamel kendekan naon kendalana anu biasa sok geuningannya apa di keur mah kadang kumaha ini kemayan kumaha teh nya. Nah jadi salami ieu kumaha eta eta nu janten kendala ngahandle dinu eta mah paling dinu perkawis gajinya satiasa urang we panginten tarang jakanya kan. alhamdulillah Kayak kajen cek paripaosna capek heula ka ditu ka dieu ngorderkeun sakodi 2 kodi asa cumpon heula kan udah mah gitu. oh janten akang mah nu dipayunkeun teh nu penting anu ngadamel heula nu padamel heula ngayekeun masalah resiko nomor 2 terus ya benernya gitu tapi dari takutkan ya berbarengannya gini kan ada pangkung capek pisan meureun gitu capek nagihna we capek lagi tah ieu salami ieu kanggo bahan-bahan sok yang di mana itu nah nu didamel teh nah tinu iket aslina tinu segi opatna atau tinu naon wae gitu nya upami bahan-bahan kadang tinu segi opatna kadang oge balanja nu sinjang tergantung pesanan oke itu tinu antawis tinu tinu sinjang atau napi kelirna ieu motifna eta kahoyong akang eta napi kumaha upami kanggo stoknya lira mah nya kahoyong abdi upami kanggo pesanannya konsumen tapi saantawis samping sareng anu segi opat seseuna ngadamel tinu tinu mana seseuna seseuna mah tinu bahan sinjang bahan sinjang udah ieu teh seueurna teh nya udah seueurna pamiku iket eta mah meureun waka buah kangge pedagang mah pami kangge calinya geramanya buah akang mah konsisten we dina produksi di dieu panjang konsisten aya nama kamari ge ngawit kantos buka galeri cuman teu lami sih datos kedahna produksi Bang Indan tak tetiasa ngaran cabang deui cabang pasti carikeun dina produksi anu jangan kabagi-bagi di dina gitu dari salami ieu dina bentuk dina bentuk ikatna eta tos emut teh kan sabaraha rupi nu katos kadamel pami dinu model-model nama paling anu siseur nama mah kutawan teh sareng totopong anu seueur pesanan mah anu sanes nama langki anu aya naon teh ikat-ikat khusus geuningannya gitu ngadamelan oge nya pamea pesanan eta ye mohon pamea pesanan paling ngadamel kadang pami teu ka ieu nya bagi-bagi rezeki we sareng nu sanes pangrajin nu sanes kan tah tinu hasil ieu nami merekna teh akang teh naon brandna teh Darah Sunda darah Sunda tah make dinamian darah Sunda kawit nama bade darah Sunda tanah pigeti Sunda nanging nya ieu deui rembukan deui sareng anu ngarintis sareng abdi Kang Ujang tos eta cenah nganggo ieu nami murang kali kalaresan nami murang kali teh Andara janten darah Sunda eta we kantu namihan makalangan sepados ngawang-ngawang lah istilah nama gitu kan emang darah oke dihapuskan teh biasa ieu darah teh anu ngawitan ya ngora gitu darah pas pisan berarti akan pangrajin pangorana dinamian darah Sunda. Nah ini harapan akang kapayun dina harapan kapayun dina produksi teh kumaha gitu harapanana gitu harapan mah ya perhatosanna di pemerintah khususnya di
kecamatan daerah data aya pisan. Oh, jadi aya pangangkenan we nya. Mohon Jadi hayang bisa aya ya. pangangkenan. Berarti ya kamu berarti ngaberdayakeun ya. Mohon Ngaberdayakeun warga. Ngaberdayakeun. Salami ieu salami ieu data acan ieu pisan ti boh ti kelurahan ti kecamatan. sok aya nu ka dieu. Alhamdulillah. Kacan. Mohon Binatang. Tah kalian ti harapan eta meureun. Kan tersawi saperti anu karaos ku akang ayeuna dinu bidang ngadamelan iket ieu. Naon wae nu kenging kan selain materi. yang paling seueurna silaturahmi jantan seueur panginten kenalan relasi nya nambi wawasan oge sih. Nambi wawasan oge kang abdi da sok aya dengan nyawan wae mah Nya tabanya mohon jantan pelajaran we kang abdi gitu eta mah Entah dari hati ya taraguguan taraguguan. Inilah salah satu pengrajin ikat praktis di Kecamatan Tamangpeuk anu paling